Eta nikmat ibu syukuran kana nikmat pamasan ti Gusti Allah anu tiasa nenangkeun kana hate teh sanes hungkul diucapkeun hungkul tapi urang kedah jadikeun hiji kabanggaan eta nikmat pamasan ti Allah teh ulah nikmat ditingali dina ageng jeung alitna nikmat tapi tingali saha nu masihanana eta sami pameran ulah ninggal saana ageng sareng ni alitna nikmat tapi tinggal saha nu masihanana eta nikmat kapungkur abdi aya nu masihan karorompok nuju di kobong seueur murang kali santri sakarung eta acuk teh ya ti hiji jalmi nya acuk-acuk tilas barudak ieu aya nu masihan cek abdi teh ka santri teh bareng aya masihan acuk tilas teh sakarung seueur barudak teh sugan dileret ka barudak dihare-harekeun we naon da apa saha nu merena tapi nalika ku abdi dipasihana barudak teh barudak ieu teh dipake ye sarung dia papake tapi geus butut padahal barudak ieu teh kapake sorban wa'a dia anggo kumurang kali teh sarungna acukna kokona diaranggo ku barudak teh naon da ningali nu guru ibu pangaosan karasan mamah dedeh dina eta pangaosan teh mamah dedeh teh saha nu tiasa ngajawab pertanyaan ti mamah dibere tiungna mah butut ibu teh ngacung meunang ngajawab eta teh pertanyaan ti mamah dedeh teh ngacung ibu teh ye cek mamah deh jadi mamah cenah tiung cek mamah dedeh teh bangga teh gaduh tiung ti mamah dedeh bangga padahal tiungna mah paling ge 10.000 20.000 tiungna mah tapi nah aku ibu teh merasa bangga saha nu masihanana bangga aing mah dipapake eta tiung ka mana-mana ti mana eta ibu ti bener mah tiung eta tiung ti mamah dedeh ieu teh teu ninggal naon teu ninggal anu naon kana nikmatna da leutik nikmatna mah murah tiungna mah tapi saha nu masihanana upami urang gaduh nikmat alit koreh-koreh cok urang teh gaduh nikmat teh alit ngan 50.000 ngan 100.000 nikmat pamasean ti Gusti Allah teh teu pati ageng sadinten teh saroge sumping ka bumi teh ladang nambangan ladang ngojek ladang tandur ladang macul teh sumping teh kadang-kadang 100 kadang-kadang 150 lolobana mah 25.000 datang teh tapi kemudian ditampi alhamdulillah nikmat teu ninggal kana artosna tapi ninggal kana saha nu masihanana lamun ladang halal di Allah eta teh lamun ladang haram sim iblis eta setan sumping ka bumi artos mah duit saroge urang teh naon 500 juta di mana bapak timpe naon menang maling gitu jempe tong ribut teh menang korupsi eta loba mah loba duit teh 500 juta tapi urang ulah ngarasa bangga eta ti iblis urang kudu ngarasa bangga ladang nambangan ladang macu ladang nandur labang naon nembok kitu nya sarasok sanos pas-pasan eta atos menjana caroge bangga naon margina tina harta anu halal ti Gusti Allah jadi banggana ka Allah lain kana hartana di mana-mana dipasihan ditampi ku urang maka Allah bakal